Oh, kasih Nyai. Nyai ya. Iya lengan apa ya? Kayu kepakean anak. Apa meren? Sok salawat kemana Nyai? Iya nya. Nyai. Oh lain. Saha coba langsung sang. Sok sebutkeun. Oh, raja kepala raja pala ya raja pala. Tadi domong ku abah ke era gitu. Heeh. Tah, ieu nu keur sangsa. Raja palana ya teh. Teu nyaho. Da kakak ayeuna. Sok. Dikeun ka abah ka dieu. Arek pake nulungan baradang sampai isukana menang jeung bebayar hutang kira-kira 30M. Amin ya Allah. 30M. Itu hayang menang duit. Salawatan teh yang diajar teh, teu budak ge teh sok sabage dengekeun. Sok, dengekeun. Sadapan kapodo. Ih, ulah bode lah. Dibere cecekelan ku abana. Oh, aya Duit kayak takana. kumaha cenah. Sok salawat naon? Teh kami langsung jalannya. Ih, Asli. salawat heula. Jangan kayak didengekeun heula entah salawatan heula maneh. Salawatan. Ya Rasulullah. Sok. Nah, gitu loh. Oke. Apa bisa rasa sakit. Ajarkeun sholawatan karunya ieu jelema terpuruk sararea. Hadir. Alhamdulillah. Tidak apa. Sok. Salat kali ini karena salat asli. Kering diinjem yang punya. Untungnya jalan aja. Oh, biasa nama kayu. Hebat itu hebat. Dari daya. Sok. Oh, gitu Raja ya. kapal sok dieu. Sok salawatan. Sing bener lah merek abana teh ya abah boga Sok. pasena kararunya ieu. Sok salawatnya. Itu katengkon teh kuaga itu. Apal. Bersih dulu salat. Jadi tak mere salawat ke Ka'bah. Yang diajarna teh ieu. Sok. Muhammad itu anggar nu eta bae sholawatna aja di anti galau di ditu sholawat eta barang tidak Jawab ayeuna yang galau Bisa. kamu paparna. Alap. bisa dengan diajaran Pamajikan teh selir cenah teu tapi tidak bisa. belegugnya Jadi ciri-ciri eta biasa ngepak. Anu diajarkan. nya aja apa tak kieu keajaiban eta mah hidayah pesantren anu benar-benar ngulik nama Berarti teh elingnya lebat jelema ngacoba. teu eling Dan Gelang malamun teu eling mah pacalan, ieu mah maca sholawat kudu teu eling. Jelema pangelingna teu ngaco. Atar japalana angkota euy pasarieun nya sieun. Bisa. Makana ada raja kepalana. Nenek kumpahan pangajaran tegal kupana. Kaabakeun teu kepelanana ge rada barudak. Kabeh teh saraju di mas teh. Kaabakeun. Karuhuna teh nu tadi pisan, cenah teh kaya udang segala. Dah. Kaabakeun kajeun ajeun. Mas,
kalungan gerangan si raja palana teh bakal ngaruh patah hidupan. Kata, ayo nanti dia ayah.